gitu. Hadisnya jadinya kembali ke Rasulullah. Rasul di Makkah disebutin firman Makkiyah tauhid malulu. Can aya ubudiyah jeung jihad di Makkah teh. Tauhid. Periodena loba di Makkah katimbang di Madinah. Tauhid malulu. Mantap berhasil 23 tahun Rasul ngajarkan agama tuntas al-yauma akmaltu lakum dinakum. Selesai Rasul 23 tahun. Ai dina ta endah agama sabaraha tahun di dia ya. Ai jeung 200 tahun banyak. Manja di dia teh anu berjamaah can menang 3. Lohor teh kekera opat gitu ya. Eta sepuluhan tahun, ratusan tahun urang gitunya. Rasul mah 23 tahun selesai. Dalam negeri jeung luar negeri, Ajam jeung Arabi. Tuntas Rasul cukup 27 tahun. Lantaran mencara eta mah si horeng awalna mayunkeun kana tauhid. Ari urang di sekolah matematika heula. Nepi ka tamat sarjana, nepi ka S2, nepi ka S goblok ka dituna tauhid can diaji. Pantes lambat ke agama gitunya. Keun sekolah umum pesantren di urang mah. Ilmu nahu, ilmu sorf heula teh urang mah nya. Kadang-kadang pesantren badan budak geus ngaji bangsa 6 tahun, rumah tangga ka dituna teh teu fungsi ngaji tauhid. Atuh bingung, pas rumah tanggana jadi tukang macul, kayak nasibna teh. Piraku keur macul arek ahbir bin ladi, piraku nya. Bab istighfar piraku nya atawa bab ihbar keun ngaji teu manfaat ilmu teh nya. Tapi tauhid, rek jadi tukang dagang, tauhid, rek jadi tukang tani, tauhid, jadi pejabat, tauhid. Maka mun bisa mah kitu nya periode kedua rada diganti. Ayeuna mah carana di pesantren teh kirang bara diheulakeun, bareng lah ngareneng. Lamun ayeuna jurumiyah atuh jeung tijad jeung dururnya engke imriti jeung naon terus gitunya meureun engke teh bersama-sama bareng leumpangna ilmu teh ilmu tauhid jeung ilmu sejenna sing teh kadieuna ilmu anu diaji ku urang diapalkeun ku urang bari goplah ngaranna ilmu puik teh ngaranna teh lamun ilmu diaji ku urang diapalkeun ku urang bari wusul ka Allah taala kakar ilmu caang mana tuh nya buru-buru ilmu naonon ngaji ilmu tauhid nage bukan ilmu fikih ilmu tauhid poe keneh wae pugu komo ngaji ilmu sejenna mah dak mun bisa mah di zaman enak mencontohkan nabi urang nabi mayunkeun kana tauhid heulakeun kirang bara diheulakeun eta bareng lah bareng ilmu alat jeung ilmu tauhid bareng ilmu alat ilmu fikih ilmu tauhid bareng kitu nya ulah dipandurikeun eta pugu seueur kasus beh dituan keneh mah pesantren badag budak geus 7 tahun 8 tahun ngaji teu fungsi ngaji ilmu tauhid balik kita budak teh adik-adikna balik nanti jadi tukang gorengan henteu jadi ajengan atuh ilmu na teh umat patah pisan nya pira bae mapatahan gorengan ilmu jurumiyah nya jadi tapi tauhidnya sok jadi tukang gorengan maripat ka Allah badan saha nyebutkeun maripat jalma tukang gorengan gitu nya nyumput menjadi waliullah teu kanyahoan itu orang nyumput jadi jalma-jalma anu musyahadah ka Allah taala jadi tukang parkir, tukang naonnya gitu nya. Profesi manehanana asal halal gitu nya. Tapi bari maripat mah insyaallah mau jadi sia-sia gitu pekerjaan urang. Anu tilu syariat, tarekat jeung hakikat.